Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantap teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Biasa di Lampung bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho ka Masjidil Aqsa belegong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Heuh nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ai maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag sasi siap sasi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah jate aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja. Nah, diuk sia diukkeun si yang Allah jeung aing. Hah? Diuk. Maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati? Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu.
malah jadi haji. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Tapi bener leuwih sia. Bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu. Rius. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu. Nabawa nyamuk atuh kita apa? Nabawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge. Pek maneh ngararobrol. Aing geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Esa di lalempeng Nuhun bisa kararumpul maneh euy. Oh dina raraga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambungna teh. lain kumaha kadengena sia. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun hayang ngajejek aing. Sari nyebut Sarman Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Nah, cing pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas ka angkat tincak. Sakitu kenal berebetan kumaha Ya, sia teh kenang kita tadi boborobotan. Nepi ka katorekan aing. Naon? Eta kenang bieu di sada. Pangbejakeun pangenangankeun kitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Oh, bieu teh kenangan goblok. Hah? Bieu teh kenangan. Oh, ayeuna bade. Sok. Hah? Sok. Genaheun bisa eta kenang itu. Alah eta sinena kata-katana hade nya euy. anu paksa Alah hebat tukang kenang di mana itu euy? Ya ai kenang jempe siapa pajar di sana. Pajarkeun teh sine cenah hahleuang anak geuna puguh sine keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan. Alah kakenangan aing ge. Nya kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wayaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam. Cangkul aja sama.
Aduh. Udang mana teh kenang deh? Nah, dah tadi kenangan maneh mah bingi gade. Hah? Maneh jadi kenangan bingi gade. Kudu sabaraha rek? Bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk jangan goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gabela-bela teuing aje. Keun bae tong diceung-ceurikan nu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau kiparna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk. Penyakit kanker. Aje. Keun bae tong diceung-ceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Ku abdi we. Naon? Ieu buta ke cuma bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman antap tak si goblok cuman pisan sok atukannya sok akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka. Yo cekena. Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy tuh. Macak aing lamun boga anak rek ngaranna ca. Ya, ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalateget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa kasih berem ngalasai kayak gitu anu berem bau cai
goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja lain goblok waduh ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji woi tah tuh woi tah tuh lain ngetrek na teh lieur euy marukana kumaha beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we pusat video urang ala anjing goblok ngajenggut sia aing teh deuleu tah we desat we itu pieu aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus da nyeri anjing alah we tak tepat tuh jorang sia mah lain jorang goblok jabakan taeun jorok sia mah porno aksi cece lain meuni gede kitu euy naon eta bobogaan meuni gede kitu ya heuh anjing jadi urus kumaha teh ngurusna naon hayang gede kitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teh kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh heuh nyaho teu nyaho syukur ya nyaho mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah tong make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede hode heula tu dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau amak ini sok maneheun walila aing gua ada teh cinekeun naon banyak reka anjing lain dongol
kamera teh ya kapancing siapa gitu ah goblok ya mah Bajareka dari denger tok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabara tuluy dihakan waing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneueun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah oh syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan syah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu deuleu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asana ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadi lebah dia balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh
leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da nu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum dari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing delu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucung ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun tah si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener ono ngarawa teh kitu heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk silaing gajah amal anu goreng gajah kana gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun amal hade kana gajah mau geus era sia era ku si api oman era heutak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only.
hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting maka nyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Tah, jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, diperingati unggah tahun gerak unggah poin tuh. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Tah, nya. Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae. Perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek gini. Bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajuang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah us kana obang dibui dijari jibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui Aya nama dasi ngamal tuluy di ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblog ge bener Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pagar makan tanaman mun cara ngotan baheula maning nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok katsida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral aya pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh. Iya ya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener amanan alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman
bongan bangkong ya bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula maka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmaana grepek nu umum kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh tege siapa jadi dagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran ka kitu ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha aja jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong kah konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah palasapah nanahaon da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis
aya bener cek ilmiah, aya bener cek falsafah, aya bener cek umum. Dengekeun sia. Aya bener cek umum. Cek umum kadang-kadang patongong-tongong jeung cek ilmiah. Contohna, sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana? Ti wetan. Yakin? Leres. Cek saha nya umum ge nyarita atuh bijilna ti wetan. Tah cek ilmiah mah henteu. Lain kitu. Nah, kumaha kitu? Da panon poe mah cicing. Da bumi nu muih. Kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan. Ai rarasaan lain rasa. Gitu jauh tina rasaan. Ieu euy. Nah bet atuh geuning. Da bumi nu muih da panon poe mah cicing. Nya. Nya. Tah aya deui ceuk falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Mau jauh, tak jauh. Cek kolot ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang, gera prak, gera pangihan, cirina satangtung diri. Geuning. Kitu. Eta beli jauh-jauh nata ayeuna panon poe biji teh wetan. Kumaha maksudna? Dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Nah ai falsafah ilmu saha? Yo dibid'ahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Benar. Cing Allah mangeran megrasok. Mangeran kana gulungan. Jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo. Rajeun pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon. Jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan, hahargaan kumaha ceuk dolar, adat-adatan kumaha ceuk urang barat. bener. Pakaian kahakanan, Budayana segalana teh. kanginum-nginum, Nginum mah ge nurutan urang barat. da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh Kata mah turun tina angkot, geuning tina angkot. bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan. Untungna teh Tuh korban mode kadeuleu geus ka barat-baratannya. Amuing meni mana lesit di jalan. disangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy. Urang teh kapikirnya kan. Wah manya nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. Nya leres. Ai turun tina Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan nu dihakana hamburger, hambur duit ger pasea.
fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu. Ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu. Ganja. Sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heuh pemuda, sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina? Mana tulang tonggong negara teh? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urangnya Pak. Deuleuh teuing cu. Da eta budayana atuh da. Sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kalengitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar itu teh wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok maka jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawangsul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung katerangannya tah iya kana budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing
atuh singkaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimun deh iya nya leres Pak kitu jang nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi aing geus kitu mah ngaharewosan kana silih-silai anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana silai geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silaing moal amak da urusan silaing aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kadek kaan sloman leungeun mi HP pikir jeung niat kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadejak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu jak nuhun Pak batak deknya di lemur tara loba kasusah tara mikiran kasusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh masalahan adan aing salah kumaha heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal teh hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing teh ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam ding-ding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid deh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak keur teh secangkir pangirim tetangga nyetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna zaman kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan
sanggup geus asak di hareup teh geus ngebuk geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ceuk ya da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heueuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia mana jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha dideuleuh sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung uing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah
Iya mana nama lempeng we. Jodoh. Alah, cenah euy. Naon cenah euy ngagedug? Didagor cenah euy. Neuleuh atuh goblok. Goblok apa naik teh lolong. Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh, tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nyaho tangka kalapa cenah. Pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Ih. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayah kieu mah. Keuna cenah dewek bisa naik nama. Oh, bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa nebogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Jo tereke anu sia urang mah angsrod di kaluhur. Kabayang ke jalan lolong naik. Teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuh naon. Barang angsrod deui kitu eueuh naon pan? Jok koleang. Berag-rag. Eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan. Tah geus we hiji euy. Baru kana kalapa nu rag-rag teh. Aduh. Panai bakating penyeri mengihan maneh meureun. Sisi kiih teh ngucur tak kana lahunan nungguan. Yo wah pupus euy. Lebar cenah euy suruput we. Ika jawab, wah kolot teuing anjing. Asin euy. Puguh mecer lenci kalapa je euy. Aduh, abon lolong. Nah, sia teh seuri atuh. Hare-hare we sia, da geus ngadenge. Oh, paingan tuh. Aduh. Atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh. Rojong aing teh. Budaya komoditas ka kampung. Nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu patak kade jauhkeun nu kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang sunat. Gengsi pan urang mah eta pada merong wae duli teuing nu urang. Lain ulah make pakaian anulian. Eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecat gini. Baju semet bujana teh kadeuleu gini. Sana yeuna PCD porno. Wah dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh
nah disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS poho kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem itu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we wah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana ha nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh ari Bapak aya nuju tuang abdi kira nemeh teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teu hulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh kitu kana domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu
nya gitu ngomong mulai bahasa aja dulu Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy Naon Kang? aya anu boga penyakit boson Boson teh naon aya? boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh Teu disadar. tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kana rek maraban meureun Buru ka jamar roti. kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya Nyaku Kang. kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit Oh boson. boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk Buat penyakit. da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun Daekeun pasti. heeh Yang enggak jodoh mending. kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bager diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku Baheula mah parene. didengengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah bunga peuting teh ngik 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 tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut tah bapana ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 Nah hanya belah. Aya masana ngikna eueuh ai barang aya di bemeu. melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto Bereregan. ku baligo urut Urut teu baheula we ele. dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni sia itu heeh beureuh katutup liangna Kacocokan we Kang. alah ai budak awewe na meureun katempo bapana nohong aa ka jeleng teh lalakina ruas meureun Luas. meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salamuda ratang marupana sirine Cocok na bener saya kabukakeun. Saya RW teh para raih Kang. isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy karunya mau balik ti Arab Nah, maka karunya kanu balik ti Arab ya Kang. aya di Arab na teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI TKI. heeh mau usahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir Supir ngakutan onta meureun itu. heeh balik ka lemur wah eta mah pamajikanana sono meureun Nyanya atuh. boga duit ongko Udah duit gede om. kadenge we ku bangsat Eta bangsa sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede Can emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus Wah. langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari Ngomong bangsa nih ah. keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cing galulutrak eta bangsat leuwaseun Ya sieu ka mana aing lumpat yeuh Sieu ka Parego. kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksud mereka ngadaguan hees na boga imah Boga imah. Oh. aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab Atuh. oh eta bagus dalahar
jam 8 jogor cerita gatrik. Daerah catur ya kan. Oh, cangkang jajamu babalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek HS. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek HS na ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat marang teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur. Kumaha Kang? Bari kabur ditemrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha? Bari kabur bari ngomong kieu, da dume tadi ngedenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari numrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lumpat mapai galeng. Hai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh Kang. Keur mah kesal ngadege kitu. Aduh ampun. Hayang seuit make. Ai rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri? Nya kana feri. Di Bangkahuni geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Balik. Air di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuh. Alak kumaha? Tulung. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh. Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Nya heueuh. Heuh nu wani. Wah gegejeret eta awewe. Nah data mah aki-aki. Kumaha Kang? Joka jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawean. Kumaha teh? Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta mangna teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedol ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji bener. Eta si Aki menang pamuji atoh. Allah. Pan urang lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah amek. Amak kumari akang. Nyokot kantong tina kantong nyokot bedog. Dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup Aki hidup. Aki. Supatur teh. Hebat. Aki. Eta aki-aki lain atoh kala baeud. Bari bedog dikieu. Kumaha teh? Mentong hidup-hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi. Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun ana mah. Ampun eta sia. Karunya nya. Khawatir. Amui. Dede. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina.
nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikir saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sateasana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres parantos uningayeun mang madorna parantos tak kasohor mang jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina Aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati iya sakali-kali nyaeta sok adan di masjid can jadi haji kalau kita leres ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun ieu pun anak leres tuh itu tuh Citra Yuda gerak nuhun mana awewe teh awewe na mana acan nu pina tah ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono kaduana perkawis ngenalkeun katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan leres tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna Aswatama ta ieu buktosna leres da puguh ka anak atuh tong bujeng hingga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering tuang putra teh teu damang udur teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liver tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh leres cocok tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer ina teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge Aswatama parantos ka jaringan dunia www
www.jajarsokalimat.com upami salira engke paratos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet. Ai internet teh di mana kawitna? Eta teh di Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilemu. Eta mah arnet atuh nya arnetnya. Tos digentos. Kumaha? Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cung tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah. Tinggal ya mah kaula mah bagja wae. Nanging daya kitu pan. Kumaha? Hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna. Teu hade ngadu-ngadu laras. Dai pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararasa di jalan digabrug. Cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha nya urang tanya we pun anakna beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen tuh yap ka dieu anak ki datan nira tangan demam datan nira tangan demam ewa pagulingan rana denera Kang Sabya Prabha ngahaturkeun semah maktos ama cilaka aing yeuh ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia. Tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teu manah asa teh. Nah, kabina-bina teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era. Gaso ge moal daekeun mah. Oh, Jawa. Suata. Aduh, ampun teh. Lah mata teh. Si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegug. Nepi ka kitu bebeng mah. Tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi. Nah, sia teh kabina-bina teh mah. Ieu teh geulis amat teh kasumpingan. Henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah, mane we aya di desa. Milarian tanah sareng domba. Bade milarian tanah keur kanang domba mangge. Kitu mah. Nah kitu sanes bade ngalamar ieu mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy. Aduh ampun teuing. Tadi mah babalagonya. Mata teh maneh teh atuh sarkapep. Nah, kabina-bina teuing aing. Jadi wayahna nyai encan teh sepuh. Nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha? Mangga. Rino mangga bujeng hingga di anjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh? Tah, sanes nyai sanes hampura. Deudeuh teh mah. Hai. Asup tamak kumaha cai teh? Ceuk aing oge sia teh keblok. Hai. Kabina-bina teh sia dewok.
aduh jadi geningan ai geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti jika tukar itu meureun teu ditarima nyai mending ka Citarum lala tentengeun dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo mending remis gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu lain panon teh hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tambah cangkeul bisa nyaledorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ke nya kawin minat teuing bope kumaha ikut tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ieu kene mas kawin tidak atuh bari ngantosan itu tuangeun teu kedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia swatama nu ampun da kukuh wae teteh kulon aswatama teh bari ngalaman nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh heureui bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy deudeu nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu tak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet segala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi mak nen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung kawit tah terus ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heurepakeun pungsat pahan indung bapak teh dia keueuh ragap teh aya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen ket manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut bisa jadi balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong tepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya
obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya untung teu sae ke ieu pun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah eta ieu atuda eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan Pak Haji Nang keur sakelat sae nen nasib bibi mah ulah kasorangku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaga jeung anoleka rasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar beri anoleka ai eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkatnya meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok jempe dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang teh tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh paingan ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran deui ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadon karemet awas make helm godeg teh ka dieu tah doh kaplok bobogaanana wah suka si Benyang spektakuler sama si Benyang we nya gede nampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkak tak kitu mah gerenyem di lembi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng
nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mandanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sini disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkar ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja aduh ampun bibi ulah ka sorang ku nen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah neng mah entong pamong gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh manukana teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngica doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajarkeun teh na moal lila cenah kitu hampura bibi mah neng kuneng ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade cing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seeng kaleng awewe mah masih cara lalaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh ada Cikoneng aya anu lega tarang buleud gini sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku